Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah anu kahormat, batur-batur guru anu ku abdi dipihormat, sareng para murid anu ku abdi dibanggakeun. Mugi-mugi urang sadayana tansah ngahaturkeun syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngasihan rahmat sareng karunia-Na dugi ka urang tiasa kempel di tempat anu mulia ieu dina kalayan sehat walafiat. Wilujeng enjing, mugi-mugi urang sadayana dina kaayaan rahayu waluya. Dina kesempatan anu sae ieu abdi ngerasa bagja tiasa nangtung di hareupeun Bapak, Ibu sareng para murid sadayana. Pikeun ngabagi pamcirat ngeunaan hiji topik anu penting pisan. Hadirin anu bagja dina kesempatan ieu mangga kersa abdi nempelkeun diantara kalayan tema pentingna pendidikan karakter di era digital. Urang sadayana sadar yen ayeuna urang hirup di zaman digital anu pinuh gampilna akses informasi nanging kagampilan ieu oge mawa tantangan sorangan utamina dina wangunan karakter generasi ngora. Sakalu pendidik tanggung jawab orang lain ngan saukur ngalihkeun ilmu pangaweruh, tapi oge ngawangun karakter murid anu berakhlak mulia. Pendidikan karakter ngawengku nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, gawe teuas, sareng simpati ka sasama. Nilai-nilai ieu anu bakal janten pondasi kuat pikeun murid-murid urang dina nghareupan kahirupan anu bakal rumit. Para murid anu ku abdi kacinta, emut yen prestasi akademik anu cenderung kedah diimbangi ku karakter anu terpuji. Janten generasi anu lain ngan wangkul pinter seueur intelektual, tapi oge pinter secara emosional sareng spiritual. Hayu urang bebarengan ngawangun ekosistem pendidikan anu lain ngan ukur ngahasilkeun murid pinter, tapi oge murid anu berkarakter, berintegrasi, sareng siap janten pemimpin masa depan anu berakhlak mulia. Kitu anu tiasa abdi sampaikeun, mugi-mugi manfaat kanggo urang sadayana. Hapunten pami aya tutur kecap anu kirang pikaresepeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.